masihkeun ka anjeun masihan ta Allah teh mere nyaksi ka urang kana sifat bir Gusti Allah. Allah mere sehatnya urang dagang mere payunya berarti kitu teh Allah keur ngadeukeun ka urang kana sifat bir Allah. Di hati urang teh kasayan Allah tah kitu nya bir Allah. Aya sifat dibiri tegasna kana pirang sifat itu nasab teh. Nasabna kasar saja nasab. Aya sifat dibiri tegasna kana pirang-pirang sifat bir Allah. Kana pirang-pirang sifat sae Allah. Kesina sifat bir teh mana? Minal judi nyatana tina loman Allah. Wal kurni jeung mulia Allah. Wal ihsani jeung tina sae kasayan Allah. Walut fi jeung tina kalembutan Allah. Wal atfi jeung tina kasih Allah. Wal ghairi dalika jeung sajan di kabeh loba sifat bir Allah. Rahman Rahim Allah. Jud Allah, kurni Allah, ihsan Allah, di Allahnya atfi Allah. Wa mata manaaka jeung iraha wae nyegah Allah ka anjeun awal geuring nyegah nu mah teu dianjeun teu dijabah jika cek urang terasa dibere. Ashadaka mangka nyaksikeun Allah ka anjeun qahra kana sifat qahar Gusti Allah. Allah nyaksikeun sifat qahar pan urang teh kudu iman kana takdir sae jeung awal di Gusti Allah. Berarti kabeh ge Allah. Nu sae Allah keur ngadeukeun sifat bir Allah. Lamun Allah nakdirkeun awal ka urang berarti Allah keur ngadeukeun sifat qahar Gusti Allah. Urang buang lancar berarti Allah keur ngadeukeun sifat bir Allah. Pek teh meleg atawa kabeureuya nya. Berarti teh Allah keur ngadeukeun sifat qahar Gusti Allah ka urang. Teu hayang teh kabeureuya nya. Dipaksa we qahar teh ku Allah. Takdir Allah. Ari zaman marifat kalau dinyari hati mah duana teh jadi beda. Rek Allah ngadeukeun sifat bir, rek Allah ngadeukeun sifat qahar, tetep we dijieun jalan ka Gusti Allah. Bedana kana qahar Allah mah urang teh dipikahayang. Buktina urang teu menta kana qahar Allah. Ayeuna bir Allah disugikeun, lamun di qahar ku Allah dipakir, pikirkeun. Bukan jabatan neangan ajengan, neangan ulang, abi teh dibuakeun we mudah-mudahan cik pakir. Oh, zaman kitu nya. Rajin kana beungan, kana maju nya. Padahal dua teh ditakdirkeun ku Gusti Allah. Aya sifatihi tegasna kana pirang-pirang sifat Allah al-qahriyatin bangsa qahar. Aya alati latak tadi, aya alati tak tadi. Aya alati tak tadi tegasna anu mastikeun ilati atawa nerapkeun ilati al-qahra kana sifat qahar kana maksa. Paksa urang teh hayang paksa dibedog. Wala bata sareng mastikeun kana kaliti diliti. Minal jabariyati dina keperkasaan Allah wal kibriyai jeung dina keagungan Allah. Wal ijati jeung dina kagagahan Allah wal istighnai jeung dina sugihna Allah. Eta teh keur ngabuktikeun kana jabariyah Allah jeung kibriyah Allah jeung ijah Allah jeung istighna Allah. Nya lamun Allah keur ngadeukeun sifat qahar ka makhlukna. Hujan sifat bir Allah nya. Alodo panas mereret banget kepelakan. Allah keur ngadeukeun sifat qahar Gusti Allah. Bahwa mangkari Allah. Itu teh Allah nyaksikeun kana sifat bir, Allah nyaksikeun kana sifat qahar, bahwa mangkari Allah pikuli dalika dina saban-saban itu
Kiltal halataini itu kalau tingkah dua. Kiltama lamun idopatna kana isim domir, kiltama bakal jadi isim maksur. Berarti kiltama dijadikan kupi alamat jana teh ku kasroh mudhari sebab isim maksur. Kiltal halataini. Ngan lamun lapan kilta idopat kana isim domir, eta mah jadi mulhaq isim tasniah. Bikil tai iman apa kana ya. Nah, kilta mah udah gile. Jadi kucing irob dohir kan lain harkat tah Allah dina saban-saban itu nyaksikeun sifat bir jeung nyaksikeun sifat warna iku mutaharifun didobar bahwa Allah teh eta teh nu ngenalkeun mutaharifun teh nu mere ngenal anu ngenalkeun ilaika kaan jeung geus Allah teh ieu kami teh ieu Allah mah geus sifat bir teh nya Allah mah geus sifat qahar Allah teh ieu kami teh ieu nah kitu nya di jalan marifat dari hati langsung kali ka Gusti nah jelema teh dibere sifat bir Allah oh kalau teh kena dibere sifat qahar kitu keneh semua dibere bir disebut dibere qahar sabar nya sama balik-balik ayemu pilun tegasna nu menghadap alaika ka anjeun Allah teh menghadap ka anjeun teh madepkeun sifat birna sifat qaharna wa muridun jeung Allah teh nu ngarepkeun kati anjeun antari babu kana nyata marifat anjeun ka Allah jeung Allah ngarepkeun ti anjeun teh kana nyata anjeun nyaho ka Gusti Allah fa inna wahida kulantaran saresna dan anu nunggal minat mana fa inna wahida kulantaran saresna dan anu sahiji iku ida aroda satu budaya minahnya itu budaya mana atau ada mana baik lawan mana mah masih ada nugrah wahid kalawan nugrah temenan iku ida aroda di mana ngarepkeun ieu wahid ieu wahid kulantaran salasna dat anu maha nunggal eta di mana ngarepkeun ieu wahid dat nunggal aya di paukana eta nina ka ieu wahid sapa guru salian ieu wahid kulantaran dat Allah maha nunggal di mana ngarepkeun Allah maha nunggal kana eta nyaho ka Allah maha nunggal saliana eta makhluk tah Allah telah ngarepkeun kitu fa ima ayun ima mangkana ka hiji eta mere nikmat wahid alaihi ka goer nikmat berarti ngareun sifat bir Gusti Allah jadi Allah teh ngarepkeun hayat marifat salian Allah kita makhluk urang wa ima ayu akibahu jeung naha kadua yen ta nyiksa Allah ka itu goer nyiksa teh sifat balai tak aya jelema teh eling balainya kumaha teh eling aku balai eling ka bali kulantaran itu patapre pakulun mangkari saban-saban sahiji min huma dina itu in'am jeung muaqabah nikmat jeung nyiksa aqabah iku sabab jadi sabab bimarifat dalikal wili dina marifat itu salian Allah jadi Allah mere nikmat jeung Allah mere siksa atau cobaan eta teh jadi sabab dina marifat salian Allah kita makhluk ngan lamun ku Allah diberi aya sababna nyata naon diberi nikmat atau disiksa teu marifat ka Allah eta ciri jangan bakal cilaka sakitu dijamin teu meunang dituduh Gusti Allah nya buat teh nikmat dituduh ti Allah supaya di jalan ka Allah musibah di jalan ka Allah nya diberi nikmat jeung musibah teu balik wae berarti na ciri cilaka
mukbilun marifat itu guer apakah Allah wa mukbilun jeung anu menghadapkeun Allah teh diwujudi lutfi kalawan kuwujud kawelasan atawa kuwujud kalembutan Allah kalika kanjeng menghadap Allah kuwujud kalembutan Allah kanjeng mana dina sifat pohad kurang ring awaknya teh wujud lutfi Allah lembut perhatikeun Allah ka urang jeung lolobana anu dikacita ku Allah mah kulutbina Allah naon lutfi Allah teh nyata kalembutan merhatikeun Allah anu teu akur jeung nafsu lolobana eta eta mah para aulia nya urang mah kuat kitu nya rasul tak aya dengan jamaah mukmin mah hese we nya tapi ketawa salat tapi hese mun dahagang ribu tapi dak salat komo geus asup kana suluk-suluk ngajin karieu ibaratna teh sulit karunya begitu geus kitu we kudu kitu da geus kudu kitu kekodan tak seperti saha Sulaimah Ghazali ya ini dua malaikat malaikat di langit keempat ngobrol duana malaikat hiji ai mana sanes di mana malaikat urang mah sanes ngagiringkeun lauk diperintah ku Allah ke saha ka Yahudi cenah hayang lauk eta patah ka Yahudi ngan poe Sabtu ngalah lauknya di rumah naon sababna sabab lauk ngagonyol lauk teh ngagonyol ke Sabtu teh kitu berat ninggalkeun ibadah nah cenah kuring geus ngagiringkeun lauk itu cenah Yahudi gitu perintah ku Allah cek hiji deui eta urang geus diperintah ku Allah teh mahingkeun ieu cenah minyak sami ieu cenah zaman ahli salat ahli mukmin aya nginum cenah dibahekeun ku kuring teh perintah Allah jadi eta para aulia mah dibere kasulitan teh bunga ciri nu diperhatikeun ku Gusti jadi maksudna dijauhkeun dina hayang nafsu eta paningal anu suluk dibalikeun jadi lebih dibere kamadaratan kalipur teh justru kanikmatan sampai eta diperhatikeun ku Gusti Allah malah tepikeun ka para anu salehun mah seperti ulama-ulama tabi'in gitu ulama salaf sajajar jeung Ibrahim bin Adam, Malik bin Dinar nya Sufyan Tsauri eta teh jeung Abu Hanifah jeung Imam Syafi'i gitulah jadi eunah sajajar ulama-ulama tasawuf baheula sanaya ngaran tarekat zaman harita ngamalkeun sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun aya si nafsuna hayang susu contoh dina katuangan tah dibere si nafsu dijauhan aya anu teu ngadahar susu 40 tahun padahal hayang kabeuki urang jauh mah bisa nya jeung lemah urang kabeuki eta jelema nu saluhung mah kitu mah udah peramal da geus dibalikeun tina kahayangna aya jami anu hayang ngadahar daging urang mah seperti itu hayang ngadahar roti gitu nya aya teu ngadahar puluhan tahun 7 tahun aya teu ngadahar budak daging padahal hayang nafsuna sekian tahun sudah mau jadi mung jadi dieukeun disengker jadi nafsu teh diatur urang pak mah kuat urang teh sulitan nah Sayyidina Utsman Sayyidina Umar kan waktu itu damang Sayyidina Utsman Sayyidina Umar waktu itu damang yang ngobrol-ngobrolkeun ulama-ulama nu kan itu tabiin di bageula eta teh sunah Rasul perjalanan thariqah Rasul teh kitu urang mah ngaku ieu kabeneran teh kitu ngan urang teh mampu Sayyidina Umar kan teu damang ulin tah kabujang Sayyidina Umar teh urang aya namina nya abdi iya nita kabujangna ka Sayyidina Umar meser ieu cenah lauk seger gitu di Yaman tanah Yaman
hoyong lauk gitu nyuhunkeun gitu mah barang eta. Padahal Sen Umar masih bisa hoyong. Langsung Sen Umar ka tempat lupa bungkus ku anjeun ieu barang bungkus silau bikeun urang mah pakabeanan dibikeun. Jang kami sana yang lauknya beri ku hoyong salira. Jika geus 2 kali eueuh wae enak sebulan cenah. Layan komentar dibikeun. Tuluy teh bujang teh kacideungan, cek bujang teh kieu. Atuh kawan baramanya. Bae satenya dibere duit we, urang masa dinar gitu. Da mun nanti 2 dinar. Mahal nya lo. Bae saya 2 dirham. Nah, 2 dirham. Cek eta bujang teh bae cenah urang gentian we. Urang mentok hayang lauknya katuan baramanya teh. Anjeun ieu we duit gentian sadirham. Cek baramanya tah urang mah jeung naon nya. Teu lauk pokoknya alhamdulillah duit teh mun kapakena naon aya mah. Mangawai abi manaon urang cek baramanya teh gitu. Barang eta. Dibikeun eta ku bujang teh sadirham teh harga setengah eta lauk gitu. Harga setengah eta lauk dibikeun. Tuluy balik deui eta bujang cek bujang teh geus ada umar. Atos urang mah dikantosan nya. Atos dikantosan ku sadirham. Atos dideun anu baramaya teu naon. Macek Sayyidina Umar, lu bungkus ku anjeun ieu. Nu sadirham tong dicokot deui. Kitu bahasa. Tah cek satuluy nyawa Sayyidina Umar, kami sami tu Rasulullah. Kami nguping ka kanjeng Rasulullah saja minuna nahan kahayangna di alam dunya karena sahabat nafsu. Bakal dipasihan ku Allah di alam akhirat kahayangna naon bae. Tah, emut kadeuan itu Sayyidina Umar ka kitu. Eta teh naon? Eukeun nahan sawat kabakat ku hayang eta Sayyidina Umar kana eta lauk. Aya berarti Allah mun kitu ge nya baramae dibikeun. Jadi ngawarna nafsuna. Pan urang mah apa bisa kitu. Tuluy bisa urang di mana? Maena teh kacit Ibrahim Hadam. Ibrahim Hadam kacida hayang Ibrahim Hadam daging anu daun raja pada itu ada mah. Urang mah kacida hayang ada daging anu dicampuran cuka di pasar cuka. Daun raja. Kumaha kami teu ngadahar eta daging 7 tahun. Nah, kapami ku eta na keur naon keur ceuri urang. Uji jaman. Nah, urang mah cenah anu ngajarikeun ceuri kami. Ngajarikeun ceuri kami teh tong dibeja beunang sanesnya beja-beja. Ya ceuri wali lo. Beja-beja. Kami ceuri teh ieu, kami teh nahar teh sabar. Resep hayang teh ada di eta aja. Ku kami disangker 7 tahun. Tapi kami ngimpi. Buruh nanya, buruh nyangker hayang. Ngimpi. Dina eta impian teh aya hiji jalmi datang. Mawa eta. Bekas eta katuangan. Apa kata hayang kayak impi urang gitu. Nah, ngimpi. Cek anu hiji deui. Sadar impian eta teh saha datang mereka katuangan. Nabi Khidir. Kalau hayang panggil Nabi Khidir, jauhan sama hawa nafsu, kahayang gitu. Nah, kalau anu ayeuna urang di alam dunya, anu dibere ngasar katuangan di surga saha? Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Kan cuma kira Nabi Khidir. Satahun sekali tuang. Dipasihan tuang di surga langsung Nabi Khidir. Tah, berarti kan lapar teh. Lamun hayang panggil Nabi Khidir lapar atau maka udah. Nah, cek malaikat ya wadir. Bikeun ieu marang katuangan karena nafsuna Ibrahim bin Adam. Marang dibere nafsuna teh hayang wae. Ditahan gitu. Dalam deuk mah kitu teh asa batal, moh gitu asa batal gitu urang ngarubah kana hayang teh. Jadi batur teh kitu nya. Eka jelas masuk pas salamina lah pada proses urang mah jeung juru eda eta teh beneran nya urang mah teu mampu urang mah pada wasa
seger ketika kami udang dina waktu udang rasa eta daging aya dina bakal kami aya tak ceurik teh kitu ka kami pada nempian ge kul sok tuang ku anjeun nafsi Ibrahim lain ka nami nanya ka nafsuna da bae ka nafsuna sabab mikatuangan ti Allah cenah kitu di surga tak kitu masana kami saya akad jeung Allah nya kami dari dituang dalam akad jeung Allah moal kurang kumaha jauh sahabat teh ya kumaha jauh kahayang nah mah kitu orang hayang mah diatur kajang teh nu kitu mah geus usaha lamun justru loba kahayang teh asa batal kadukung kitu ceurik sabaraha seperti perang puasa batal tah kitu kadukung na teh kitu so kurang karek nahan ieu gejang nahan lapar setengah poe sakitu bungaana artinya dina muka padahal urang teh bener teh bukan ge nya itu beda bunga komo lamun nahan lapar wah wah dibere ka bunga na dieu parhat tak rasana parhat tuh tadinya parhat ka bunga batu mah dibere buka teh di surga sampai eta we nya dibere bukana ka Tuhan di surga teh di dunya hitungan impian teh kenapa bulan mata seperti ieu kamu ilmu jululut tih eta eta dina dipohar ku Allah mun dina beuteung mah lapar mun warog kepanggil Allah mun lapar mah beri pohar Gusti Allah justru nya lutfi Allah perhatian Allah di anan musahadataka kana sarasna nyaksi anjeun li sifat ibilih kana pirang-pirang sifat bir Allah wa qarihi jeung kana sifat qahar Allah ikulutun adimun teh kalembutan agung mikuti Allah welas asih halus di Gusti Allah seperti Allah di kabudaknya carekan ada anyaan bener teh jadi lembutannya gitu. Daripada ayeuna diantep teh dicarekan-carekannya si budak teh di ieu yo gowe tuluy justru seperti nyaahnya jadi nyaahna harita padahal akibatna mah budak eta teu nyaah akhirna mah gitu jadi budak teh olok-olok di ngomong atuh kolot gitu tapi lamun diberihan kolot teh nya nyaah teh disebutkeun gitu halusna ka nyaah nya di pepatahan nya di barang barangnya apa pan akhirna mah nya akibatna leuwih halus di urang di momol harita tapi kadinya batur paningali paningalnya paningali wa nikmatun jeung nikmat minhu ti Allah subhanahu wa ta'ala adimun gede minhu ti Allah subhanahu wa ta'ala wa nikmatun jeung nikmat minhu ti Allah ila alaka ka anjeun ulah karena itu atuh payan bagi mangka penting laka ka anjeun naon antas syukuruhu yen ta syukur anjeun ka Allah alaika itu nikmat nikmat geus kahiji syukurnya dibere bir syukur di pohar leuwih syukur di pohar di pohar teh leuwih syukur tak kayak cerita tak budaya dari anak dengan namanya walhasilu jeung ari hasilna al-matlubu disupri minal ibadi ti pira-pira abdi iku aya lipu yen ta marifat itu ibad kabeh maulahu ka kasih ibad kabeh nya Allah bima ku perkara wa utawi ieu mah alaihi salah bima ku perkara wa utawi maula alaihi tepakan mah jadi mata sifat maula besina mah min sifatil aliyatinya dan pirang-pirang sifat luhur wal asmil husna jeung pirang-pirang jenengan salah rahe kabeh balik ka asmaul husna nya emut ka asmaul husna Gusti Allah al-Ghafar tidak kata saya milik Allah al-Qaharnya Allah kabeh kita manusia maksa
sabila jeung teu aya jalan iku maujud lahum ka ieu ibad kabeh ila marifati kana marifat ka Allah ila bitarufi angin ku sabab kenalkeun Gusti ku jalan ibadah yang marifat ka Allah teh angin ku Allah kenalkeun eta kenalkeun Allah teh sifat bir jeung sifat qoha manfaat jeung madarat kabeh ge makhluk bisa manfaat madarat nya lahum ka ibad kabeh ya salah nya ila bitarufi angin ku sabab kenalkeun Allah lahum ka ibad kabeh wa ta'arufuhu jeung ari ngenalkeun Allah lahum ka ibad iku inama yakun angin pasina aya ieu ta'aruf ngenalkeun Allah iku bima perkara yunjiluhu anu nurunkeun Allah kana ma bikin ka ibad kabeh minan nawajili sina ma teh nyatana tina pirang-pirang cobaan nya najil teh pare kudu najila tina pirang-pirang balai nawajil teh eta teh ta'aruf ti Allah wa yuridu jeung ngadatangkeun Allah kana itu mah alaihim ka ibad kabeh minal ahkami tina pirang-pirang hukum Allah kabeh ki tina hukum Allah tidak kepastian Allah atunya teu aya manfaat teu aya madarat supaya yang diberi madarat leuwih ato saya jeung awewe teh takdir Gusti urang mah takdir Allah teh halus dulu aya sawaun kana sarua bae aya nama sarua bae aya na opal hukum Allah hukum mafi konyaluaan itu kana watakna ibad eta jeung hayang teh eta mah hukum Allah rek nyaluaan kana watakna ibad bahwa jeung ari ieu tauqi hukum mafi li tauqi al itu eta masihan Gusti eta mah rek sakumaha jeung urang masihan ya kawinan ayu kitu mah para aulia mah hariwah anu aku kesempatan gitu mun kamu kieu teh jeung sama teh hariwah gitu sih terus jadi dan kali Tuhan siapa oh aw mukhalifah atawa hukum Allah mah eta anu ngabedaan lahu kana itu toki kana watak bahwa jeung ari itu mukhalifah alman eta tajegah Gusti Allah eta jauh tina hayang urang sama hukum Allah mah rek sarua jeung tobat urang ta paman maka sahajal makana anu aya hikman iku arifan marifat birobi ka pangarangan sajaman aya hikman teh marifat ka Allah ka pangarangan walam yastagriku gitunya walam yastagriku atau walam yastagriku walam yastagriku jeung teu meakeun ka manopo hadu nafsi bagian nafsu man teu ngerem di bagian nafsu teh dijauhan tah teu ngerem lamun jam kitu mah lam yupari mangka moal misahkeun hikman baina itu dina antara pamasihan ti Allah wal mani jeung panyegah Allah bedana antara dibere jeung dicegah rek dibere manfaat rek dibere madarat itu bedana marifat ya bedana areuna aya amar sekerta anak ular kena salah sabar-sabar sabiji min umatina ito jemanmu lahu kanggo man iku tolikun jadi jalan tusiruhu anu nepikeun ieu tolika man ila marifati sifatihi kana pirang kana marifat kana pirang-pirang sifat Allah albiriyati anu bangsa bir minal judi eta tina loman Allah wa nawi jeung sarumpamana ieu jud wal qariyati jeung marifat kana sifat qauliyah Allah. Luar lagi dipakai jalan karena marifat Gusti. Nah, sudah pakai jalan marifat kalau punya. Tanpa bertani niata lamun untung rek sumur rugi arek soba nah kieu sudah ieu kan ya. Da untung ku Allah diuntungkeun
kalau rek sofa gitu. Ngeron mengeureuy we nya. Ngan aku juga bapak kurangnya. Eno ki parah teh ulah kan. Udah mah kuat maksa kurang. Aturkeun. Namina. Oh. Wahada jeung ari hukum iku min jumlati fathi babil fahmi tina jumlah mukakeun bab paham ilmahi dina panjangkah Allah. Eta teh bieu hukum teh hikmah bieu eta teh tina jumlah mukakeun bab paham dina cegah Allah. Pahaman dina di mana teh hikmah jadi hikmah teh. Kama seperti perkara maron geus kalibat ilmah. Seueur bab paham dina mana. Artinya jeung Allahnya dosa beak jadi kiparat kana dosanya gimana nikmat ke diteuneun di akhirat eta kayak hiji ulama lempang di muridna di pasar di jeruk dina dagangan urang supaya buah jeruk cing kata ulama cing cenah beuli eta bumbuahan anu maktuatun wa mamnu'ah bumbuahan anu diteuk jeung dicegah sugan we urang teh akhirat kabagean naon bumbuahan anu naon maktuatun wala dina ya aya nah bagian surat Fatihah bagian mamnu'ah polusi marfu'ah gitu ya masih marfu'ah la maktuatu wala mamnu'ah di akhirat mah kitu kita bumbuahan teh di akhirat mah bumbuahan teh la maktuatu wala bumbuahan teh dipetik seger keneh mana tetangga gitu. Da urang lamun terus sare kadayangna jeung bidadari juk datang bumbuahan di tangga. Lama tuan teu diteuteup wala mangga jeung teu dicek sok. Sakumaha kumaha dua. Ai di dunya maktu'a wa mamnu'a. Diteuteup dicegah. Naon dicegah kuli beuli. Diteuteup kagorerel. Gara-gara copot wah jauh tadi beuli. Dicegah. Nya ieu nya gitu. Mata mencegah ta ulama cing cenah meuli. Naon teh? Tuh bumbuahan nu diteuteup nu dicegah. Eta diteuteup teh dipetik dina tangkahna dicegah kuli beuli teh. Dibeli eta muridna teh jadikeun ka biasa. Aguna. Aku mah guruna. Barang dicopot itu langsung pan dipasieun ka sana. Ingat kana eta nu tadi teh. Mudah jadi urang kudu ngarelakeun ieu masih ngeuweukeun ka hayang ieu pan hayang aja. Keur nolak nyerang ka hayang ieu sugan kabagian bumbuahan di surga. Anu naon? Lama tuha wala mamnu'ah teh. Jadi sugan ngarelakeun syahwat eta engke dibere bumbuahan anu teu diteuteup teu dicegah. Cara jeung kieu mah nya mari hayang di dunya eta engke di akhirat ongko hayangnya. Aya alusna mah di dunya ngopi di akhirat ngopi alusnya eta. Ngan kabakat api gitu gitu. Kabakat ngajuan syahwat beneran gitu. Dipegang gitu. Mana gitu. Ini namanya wali muka. Ini namanya likemel. Atuh urang teh minimal di mana yang madarat sobat nya gitu. Terkilo oge gitu. Tapi itu bajigur. Pasti kepoekeun bajigur bahasa Indonesia. Beli bajigur ada. Nah supaya rasa. Bajigur dong kamu gitu nya. Beli dua gantung, dua ganit gitu di bawah si bapak gitu. Di pas ada gitu. Baru dicopot kok bisa nepi kan ada di serot kan. Cuma dirasakan ke abi pusing. Pusing. Berapa bener aja. Oh di ieu geus apal ge angkat we hate gitu. Aing mah bener sanepi pusing we gitu kan minimal urang geus sobarnya. Bener lain gini. Geus teh ya. Ieu mah keur maneh jeung geus gitu. Berarti bahasa aja kan ini. Jeung keur maneh jeung geus sih mah. Padahal teh mah tuh itu bisa dibawa kan bener urang mah hese perangan gitu teh gitu. Minimal urang teu ngamak lah. Kok berarti lain bagian urang di rezeki urangnya. Sugane urang. Oh jadi kiparat urang berdosa urang.
ayeuna mah yu'alimu kanging pasti ngajadikeun ka anjeun apa alman dicegah nyata panyegah Allah teh ayu hal muridu he eling-eling zaman ngarepkeun pangate ka Allah iku li adami pamika kana teu paham anjeun anilah tina masalah Allah di dina itu mah ngajadikeun ka anjeun di manuk ku Allah teh teu paham tina masalah Allah dina eta tingkah manuk teh padahal di dina manuk teh ayeuna kahalusan rahmat Gusti Allah mana-mana kula loba pokok ka kami segala teh ae pihalil mani tegasna dina tingkah man yidlau pataha karena lamun mukakeun Allah laka ka anjeun salah yidlau putiha karena lamun dibukakeun laka ka anjeun apa babul pahmi bab paham dina idina namang sana tetala itu manhu bela lata ladada yakti bakal ngarasa nikmat anjeun bihi ku sabab iman minimal iman lah jadi kieu ai urang mah nikmat teh nyokot ang lebih kahayang gitu ari para wali mah nikmat teh ngajauhan teh kahayang gitu ai dibalikeun kitu ya sih gitu jadi urang mah nikmat teh dina da harta ai para wali mah dina lapar nikmat dibalikeun gitu sih ya oke jadi urang ngabalikeun kitu teh kieu sih atuh kudu ngalaki heulanya beli hati jadi bisa punya si nafsu gitu kan ai urang mah geunah teh kagugu nafsu tah ari ieu nikmat teh geus teu ngagugu nafsu jadi teu ngagugu geus nikmat gitu sih karena batina teh nikmat teh kitu dibalik geus kitu bae anugerah Allah nya ya terus tadi lah gitu deui jadi karena nafsu teh geus teu pokoknya urang mah asal agak blank ayo gitu mah geus teu pokok karena nafsu teh jadi geus ngobrol contoh seperti kieu saya na Umar mah tuangna urang mah mun urang lamun dina gandum gitu teu diayam gitu jadi lamun tuang teh mun seperti urang mah sangu tembakau lah gitu geras jadi teu hibu teu ieu sembako karena ditapi teu ditapi gitu kan ditapinya lamun nyen roti hiji ulama ieu nyen roti Sayyid Umar eta mah Sayyid Umar tapi ka bujangna salila kami teu kungsi ngayak kana katuangan Sayyid Umar padahal hari zaman harita zaman marena gitu lah katuangan jadi ayat gitu dihibu-hibu lah ka kami teu kungsi ngayak katuangan Umar tapi kami ngarasa maksiat aing geus ku Sayyid Umar diwanto jadi justru gitu teh nikmat jadi mengeunaan gitu nya nu saurang mah hiji ulama tapi ieu sami teh sahabat tuang teh nyen roti teh teu dipasak ku seuneu dina dipoe lagi rentel gitu sareng naon nyen selek lagi rentel selena tina satu nya ojek jadi teu dipasak eta we topi gali nyariosna ada kasrot ada ieu teh sareng urang nya mudah-mudahan di akhirat kabagian anu ngeunah jadi geus kitu bae kitu nikmatan di dinya embung mah digeunahkeun urang mah ya mesti balikeun ke sinya jadi geus dibalikeun kopi eta basa beureum midang tuang teh atusan tuang taneuh bukan sabarang taun belum ada apa biasa aja bisa kalau kayak ieu mun uang halal bener-bener halal dikatan juga sekarang dina kita terus lihat tapi keun ka saha kapan aku asal basi saja anjing saya asal penjelas asal basi oh tapi ieu Pak sama sajaman gitu jadi disebut teh berarti ada juga ada wiya saja mah ada wiya saja
kakak ngeunaan. Tapi Pak Bumi ada lempar terus lagi bisa gitu. Lempar. Terus gitu kualitas hidayahan jadi marifat kalau sekarang akhirat nya. Jadi kudu kitu mah sasaki kasenangan dunya teh berangan kasenangan akhirat gitu. Jadi kasenangan di dunya digitikeun kasenangan akhirat mah rugi gitu. Kasenangan dunya rugi gitu kang ngeunaan dunya nu sagedeung sinya rugi. Di akhirat langgeng gitu. Murah gitu jadi geus sasaki. Geus katingali kan. Yakinnya yakin. Jauh. Urang mah sok pokok moal di dunya hayang di akhirat hayang. Rada kesen gitu teh nya. Tayinnya pami jumlah til pami filman i mangka tetep dina sajumlahan mah filman dina panjagaan Allah iku anta pama yenta utawi anta pama utawi yenta paham anjeun ana hubungan sabsana Allah iku yuridu ngarepkeun Allah binari kalman iku itu panjaga ngarepkeun kana naon ayyuwab ayyuwab kipaka kana yenta nyicingkeun Allah ka anjeun bibabi kana panto Allah Allah di Allah ngamangka urang teh sabtu paling paham ka Allah nyicingkeun dina lawang Allah sabda di mangka pasti pakai ali ka Gusti berarti urang ali ka Allah teh cicing dina lawang panto Allah teh suapan urang gede ti Allah ai dibere urang teu di mana mah kabur urang dina lawang panto Allah nah bukti teh ingat ka Allah asal urang we nya karaos kana sok mah sahabat oh Allah da sahabat pintu gede kali ini ka urang oh ternyata jauh dina lawang panto Allah wa yu'alliqaka jeung ngagantungkeun Allah ka anjeun bihi ka Allah di urang teh digantungkeun ku Allah ka Allah ku Allah urang ngagantung ka Gusti ngajari toba ka Allah eta anu urang gede Pak watasiro jeung yenta jeung ieu kana yenta jadi ayu eta pada ayu kipaka jeung wa yu'alliqaka nya sami watasiro jeung kana yenta jadi anjeun iku min jumlati ababi dina sajumlah pirang-pirang kakasih Allah dina sapaya pirang-pirang pikacinta ku Gusti painahu kulantara sarasna kalakuan jeung tingkah ida ahaba di mana dikacinta Allah abdan ka abdi hamahu maka ngajaga Allah ka itu abdi adunya kana dunya apabila menjaga dikacinta Allah Allah ngajaga kana kana dunya maka dunya teh teu bisa ngiruhan nya maksudna teh asupan teh nya kan ada hese-nya eta loba jeung dohirna baheula artinya bari sentoan terus di dieu tah sami Rasul kamu Rasul ulah mungkin nya dua rakap mendingan ku Siti Aisyah di dua rakapkeun Rasul teh bener saret karpet geras sarang agar Allah maksudnya digitukeun kan ieu teh kuningan Rasul dua rakap hawatos ka Rasul panenjing na kapendak saha anu dilepkeun kampret kan lampit kami urang kitu abdi teh wikeun di anu biasa urang jadi sarakep deui ulah dua rakap orang baik abdi gitu aku ngakayot teh kasur abdi gitu Rasul Pak jauh sih minimal orang mah iman tadinya orang memang teu mampu gitu berarti eta isian ku tukang hoax sasana sering hoja era untuk maling waktu urang naon di imah mereka nyumput aja lentong ayo sabaon ya oh ada tukang mau kulingan baeun ti mah eta gentong buka teh sakal mah urang buka ieu imah nah sih di dieu urang isian sabanjeun bukan naon di imah kan kitunya iya tamatu pas Abu Nawas eta mah
Nawas teh termasuk anu ngawali Abu Nawas saya Abu era. Iya utama. Ya Abu Nawas Syria modal gitu. Ya Abu Nawas mah itu. Oh, tapi itu Tapi dasar bawa wali ulo. Wali ulo. Pertama jadi ngawalis dalam Abu Nawas. Jadi aya bodoran gitu jadi bodor. Jadi non sebenarnya marifat kalau kan bodor gitu jadi yang jami itu jadi sih. Meski itu bae Allah jadi gitu keunnya. Nya mah di jalan segala gitu nya. Di jalan. Pas seperti ya dengan mampu Abu Nawas mampu eta. Bolong si tamu teh urang makul. Ujuk beras yang berkaca teh geus pernah kamar Pak. Mana mampu ujuk bolong. Ujuk ieu banyak. Oh ujuk eta ditolong kali yang gitu juga ningali ieu domba gitu. Jadi anu berat ya Allah, anu berat teh kudu ningali eta gitu. Jadi ieu teh si datang si Paku teh ngeuleuyeun si mak teh berarti teh kurang si Pak harus sih. Allah pernah langsung bebeca ka majikanna bareng arah teu ambeknya. Barang mah kami kaget tinggalina. Palu ibarat sorangan cenah gitu. Pada teh aja bener yang mah eta. Ibarat sorangan cenah molong kaget majikanna gitu. Baca teh ambek majikan. Tuh sudah jurang kurang bareng naon tuh ka majikanna. Tuh aya nama pemandangan gitu. Naonnya jadi jika tidak ieu jadi jika ngapodor. Padahal sih karena nang harus sih Allah. Kahayang urang teh maksud teh halus we gitu. Batur mah teh bika kabakat kudu boka. Urang pusing nya. Hasil dipaksun ku urang jeung salah mah urang. Urang salah nya. Terus jadi ieu sama kos benawas sih. Langsung hojang. Sareng ali supir. Wa min jumlati antafama anahu salah kabika. Tina sapalihna jumlah paham dina manhu antap hamaliya tamaham anjeun anahu karasana Allah lobanya pahamanmu teh nya. Kamari ngan pohon itu. Pahamanmu teh gitu bakal ngareunah. Dibere musibah urang ingat ka dinya mah nya. Tina sajumlahan paham dina man antap hamaliya tamaham anjeun anahu karasana Allah iku saraka ngambahkeun Allah bika ka anjeun masyarakat muqarrabin kana tempat ngambahna pirang-pirang jalma muqarrabin. Jadi muqarrabin mah berarti mana ku Lampurang di mana? Tenang. Kudu bunga sampai tenang. Tempat ngambana muqarrabin. Zaman-zaman wali kula. Seperti perkara anu geus ngalaku ieu mah. Anil budaya ti budaya. Anu sasan budaya kieu. Iku kana aya ieu budaya. Budaya wali kula. Yaqulu eta nyarios budaya, cek budaya kieu. Ilahi nun pangeran abdi. Aji tani dina ajwanya asa namanya dina ajiu tani asa ajar aklim tani aji tani nah masihan lapar Gusti ka abdi wa ajata wa ajitanya wa ajata isinya wa ajata jintos masihan lapar salila Gusti iyali ka keluarga abdi aroetani wa aroetani jeung masihan orat Gusti ka abdi masihan orat teh mere ngapananggo wa aroeta jeung masihan orat Gusti iyali ka keluarga abdi teh dibasihan panganggo keluarga abdi teh dibasihan panganggo dalam jam teh panganggo mahnya awam teu amak-amakan pangabutuh panganggo pangabutuh dahar tepat cici tak tempat cicing boga dahar boga make boga naon pemekah nya normal Gusti ngalaparkeun ka abdi Gusti ngalaparkeun keluarga abdi Gusti geus masihan orat ka abdi teu ngasihan panganggo maksudna teu ngasihan panganggo keluarga abdi wa inna ma taf'alu jeung pastina midamel Gusti hada kana ieu lapar kana ieu teu boga panganggo bihawasi ibadika kana pirang-pirang anu tantu ti pirang
sababna astaujibu eta jadi misti abdi astaujibu eta jadi eta wajib abdi min ka Gusti hadakan pada mola nyata pada mola sok dibikeun ka hawas iman abdi itu sababna dipasihan ieu pada molan anu seperti Allah Gusti masihan kana eta pada molan teh ka pira-pira kakasih Gusti ibadah nya kapakat kudu urang kitu teh rasulullah nya ai kuda binya mah kitu teh bunga Gusti ngalaparkeun ka abdi keluarga abdi teh nya alhamdulillah dilaparkeun abdi seperti Gusti masihan ka hawas ibadah Gusti wah tadi balikeun teh artinya pada takapi kurang ming jeung hikam rasulullah urang bakal ay min amal diri tegasna tina pirang-pirang amal kasayan wal khali jeung tegasna kasayan eta kaeta kasayan teh ngalaparkeun jeung teu masihan panganggo amal bil khair wa min jumlatihi jeung tina sapali jumlahna itu paham dina manhu antar hamali manam anjeun ana dunya kana sakalian dunya iku paniatun anu rusak dunya mah rusak kan dunya rusak urang lawan waladataha jeung sarasna kaenakan dunya iku munqadiyatun anu bea nikmatan dunya mah bea keunaan dunya mah tungtungna nya teu nikmat tuluy teras pata prabu mangka bunga anjeun di maku perkara kudu hiro anu disimpen imalaka keur anjeun fil akhirati di alam akhirat kudu bunga mah perkara disimpen keur anjeun di alam akhirat ila bari kali tepi kasalian itu setuju coba bukan malah kabuknya mima nyatana tina perkara sina goer dalik teh ya tahu anu mukakeun sapa Gusti Allah bi kana mah ala qalbil murid kan hatena jam ngarkeun ka hate kalau kasodikin bener tetap ulama anu dihargaan anu diagungkeun teh jami anu anu banget sarakadana lah pakaian tempatnya bukan tempat wah jamaah mas beda dibalikeunnya lamun imah aing dina kapara bakal mah justru pangapikna anu eta yang dibalik tina sapaina perkara mukakeun Allah kana makan hate murid teh asodikin bener nagar balik teh loba kalau mukakeun kana hate murid bener jujur faida pataha mangka dimana mukakeun Allah alaihi kana kon murid dari kakana mengkono itu paham dari nyata mayap tahu ya dari kakak itu mayap tahu ala kon murid sodik teh nyata mayap tahu teh pahaman teh tadi mana mukakeun Allah alaihi ka murid dari kakana itu mayap tahu di ala kon murid sodik teh jujur bener jujur na keimanan jujur keyakinan bener tak bakal ngerasa nikmat tala dadar mangka bakal ngerasa nikmat si murid bil mani ku sabab nikmat dicetak nya urang mah nikmat nya urang mah teu ngaras gulanya sobar teh ieu beli burger kieu urang mah angker bae sobar maya sobar ge dikaya